balik deui anjeun ti dieu. Balik deui anjeun ti dieu. Memang Semar Badrana aya teh naon? Dianggap bolu ku anjeunna. Maka jeung mentak sarupa. Lamun teh dibikeun dipentak dibeli ku aing. Maksudna eta Semar dibeli ku aing sok. Wani sabaraha? Coba si goblok. Ku aing dibeli eta Semar 1 miliar. Ku dibikeun ku kaula 2 miliar moal dibikeun 3 miliar moal dibikeun saayana duit tina rekening aing aing boga duit 10 miliar dibikeun wae jadi anak mana hal boleh kieu goblok aing rek dijual nya tuh 10 miliar pokoknya warisan itu boga tuh setan siap kabina-bina teh bae bapak malah dadangan di nuki maloba di alas kayak loba patiga pinguin mua dibikin ku kaula sanajan dihilian ku nagara ku yang mau dibikin ada yang goblok gunungan ya bodoh dong undangan pada 1 miliar melomar 10 miliar mah. Jadi mau dibikin, mau bisa. Kumaha mun dia jeung eta? Ya bagane goblok jeung aing anjing si cangcut nama. Cangcut. Ya yang masalah di situ tuh. Aing sarua goblok yang dulu ting cangcut. Jadi asli mau dibikin, mau bisa. Lamun dipaksa, lamun anjeun maksa ke kaula berarti anjeun bakal urusan jeung kaula. Namanya wani kain orang wani dening kalulanang kuelana bener nya tiru lega jeung aing maju siap ya layan ah lamun sia nya kain lawan ku sia so nya kain untuk syadi kade sakapir asa teh anak durhaka kaing si punah pindah agama si tegablek moral si belajar SMP ke SD na si cadumani si motorna teu make knalpot si tarajumahan bal nyawa di mana aing terjemahan ya nyaho nyawa di mana nyawa di masjid aing dengekeun ku sia masjid sia di mana aing demeni pokona poe Jumaah lalaki poe Jumaahan di masjid aing berarti eta jelema terjemahan Allahu Akbar doa ya geus wudu aing jadinya ulah macam-macam ke jelema ieu. Dah, ieu jelema teh keur nguriling dengan tanding, anya cerang dengan lawan, can nyaho digeti sorangan. Cobaan pasilana dagor kulingis. Kuat modal. Ini gaan. Bina-bina teh kawan.